Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deh sarang ibu dina pengajaran bahasa Sunda tema 5 wirausaha nyata ngeunaan teks wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, barangkali kumaha damang. Ibu aya di mana ya ayeuna? Ibu bade meser ieu tah, tinggal dia teh aya jalan. Ieu teh naon sih, Pak? Jajanan tradisional Sunda tuh. Aya di mana ya teh? Dia menuju di metro. Oh di metro, kawit nama di palih itu nya Pak ya. Ayeuna ngalih ka dieu. Bapak satu acara naroseuna bapak teh namina saha? Namina Usep. Oh Bapak Usep. Orang Sunda pisan. Orang Sunda pisan. Cocok icalan kita nya usaha UMKM tah. Kita Pak Usep icalan anu kawitna di palih itu caket polisinya. Ayeuna ngalih ka dieu raoseun tempatna. Tah icalanana teh naon wae Pak ieu teh? Ketan bumbu. Oh ya ketan bumbu. Dia gurandil. Jiwa. Putri Noong. Lupis. Ongol-ongol. Putri Mayang. Itu Klepon ubi tapi ungu deh. Gandola gitu nya pami Sunda nama dah. Pami itu mah itu Klepon ketan. Itu Ali agram. Tak karesep ieu, karesep abi kalau ali agram teh putu ayu. Sakura. Dadar gulung. Gemblong. Dia lobi. Lobi. Apem. Dia mochi. Sarang getuk. Seueur pisan tah. Ieu nu dibungkusna naon teh ieu? Oh, awuk. Tah, ieu karesepna biasa namanya sepuh sok resep nu kana dia teh. Awuk metro tuh. Bapak tos lami icalan di dieu teh? Alhamdulillah lami. Pas lami. Kami kapungkur mah di 2000 hiji. Oh, ti 2000 hiji tuh barudak pas di 2000 hiji dugi ka ayeuna 2002 hiji tos lami pisan. Tah, kalian di dieu icalan teh di mana deui, Pak? Di Buah Batu. Oh, di Buah Batu. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melakukan wawancara pelaku usaha di sekitar tempat tinggal menggunakan teks wawancara yang dibuatnya. Wawancara nyata kegiatan paguneman tanya jawab antara nu wawancara jeung nu diwawancara. Tujuanana nyata pikeun ngumpulkeun informasi. Wawancara bisa dilakukan ku cara pateukeun bisa oge ngaliwatan aya 3 rupa wawancara nyata wawancara wartawan, panalungtikan, jeung lamaran gawe. Dina perakna wawancara, urang kudu nyatetkeun hal-hal anu penting direkam atau difoto. Hal anu diperhatikeun dina wawancara nyata mubuhkeun informasi anu rek dikumpulkeun, nangtukeun saha anu rek diwawancara, nangtukeun iraha waktuna di mana tempatna. Nyusun wawancara oge kudu make pedoman ngagunakeun kalimah pananya. Contoh kalimah wawancara. Punten, dupi jenengan bapak teh saha nya? Ti iraha bapak janten pengusaha kantong saha? Sok diical ka mana wae produksi kantong teh. Dina kalimah di luhur, ecas pisan yen dina wawancara diperlukeun kalimah pananya anu miharep tanggapan. Tugas ayeuna hidup simulasi ngawawancara pelaku wirausaha di lingkungan sabudureun make patokan lamun urang rek ngawawancara. Tapi kudu diperhatikan ya. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak ya. Wilujeng ngadamel mugia sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.